Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping Rarenjang sadayana wasta abdi Raisa Dulu Nafisat di kelas 10 MP. Di video ieu abdi bade maca hiji sajak nu judulna waktu. Waktu ngalir siga cai walungan teu eureun sanajan urang nyuhunkeun cicing. Anjeunna terus maju tanpa sora, mawa carita jeung robahna kahirupan. Baheula urang masih budak leutik, ulin di buruan bari teu mikiran nanaon. Seuri basajan karasa bagja, jeuring sakedar pantuluy hilap deui. Ayeuna umur terus nambahan, pikiran beuki pinuh ku kahariwang. Urang mimiti mikirkeun impian, mikiran masa depan jeung kahirupan. Waktu ngajarkeun loba hal, ngajarkeun saha nu tulus, ngajarkeun saha nu ngandatang nalika senang, jeung saha nu tetep cicing di nalika urang susah. Kadang waktu nyandak kabagjaan, nyambut jalma nu dipikinya ninggalkeun kenangan dina hate nu moal gampang dipohokeun. Tapi waktu oge nyageurkeun luka, ngajarkeun urang supaya ikhlas, supaya kuat narima kaayaan, jeung terus hirup sanajan hate kungsi remuk. Jam dina tembok terus muter, poe robah jadi minggu, minggu robah jadi tahun, serta urang teu sadar geus loba nu kaliwat. Aya impian nu can kahontak, aya janji nu can kabayar, aya kecap hapura nu can kaucap. Padahal waktu terus ngudak ti tukang. Kusabab eta ulah loba nunda, ulah sieun pikeun mimitian, ulah gengsi pikeun minta hampura, jeung ulah hilap ngahanturkeun syukur. Sabab hiji waktu engke urang bakal ningali ka tukang ngan ukur tinggal kenangan jeung carita. Mun ngeunaan kumaha urang ngagunakeun umur nu dipasihkeun. Mugia salila waktos masih aya, urang tiasa jadi jalma nu leuwih hade, maparin kabagjaan ka sasama jeung ninggalkeun kahadean anu bakal terus diingat sanajan urang geus teu aya. Hatur nuhun rerencang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.